Duh teh kasar Kunaon sih, teh? Keluar hujan di kumaha tuh euy. Boga payung ceu nginjem dek lah. Ek mari udud. Lah atuh meni kudu maksa-maksakeun teuing sia teh oki kunaon? Meni sunat kudu teuing atuh udud teh beres nyatu teh kunaon meni kudu teuing sia teh ha? Sebal mah teh kerasa ku batur atuh euy. Pan sia teh boneka meureunnan. Ha, ari masalah nyandu mah teu boleh ka teh jelema euy. Ye oki aing ge jelema teu kitu Ayo lah buru ka dieu minta duit deh ka kehujanan kajian lah. Eta. Ayo ka dieu keun minta duit dewek geus asa ngaheuheum peurah ieu sungut sebal. Kendae lah eueuh payung mah deka lumpat we ka warung maksakeun. Kenae deka jibruk oge kenae. Moal naon ieu asal aya udud di pokona mah. Sok atuh ka dieu keun duitna teu kuat deka. Cing karunya atuh ka deuk euy ieu sungut aduh geus teu kuat deka geus asa ngahakan karbit sumpah. Teu boga duit teh ka. Piraku mi teu boga duit goceng-goceng acan. Cing karunya ka dewek euy pan dewek teh mah dulur maneh keneh. Atuh sia mah duit kamari ka manakeun? Pan Goblok. beak dipake meuli ranjang sia teh, ha? Pan eta jang molor urang-urang keneh, ari sia areknya kitu molor di luarnya dina keramik, pan tiris meureunnan sia teh. Kajeun lah deka molor keramik daripada dewek kasungut kohal teu udud. Ya dengekeun nya bisi dewek kudu carita mah. Deka yang modo oge beulaan ditatahan euy. Kuat maksakeun umpat heula ka warung. Tong loba ting udud coba sia teh. Mending beulikeun mah kana kahakanan. Eta teh kan goreng kana kesehatan maneh. Kana jantung teh goreng. Teu boga jantung deka. Hese deka ngabejaan sia matang kurak sia, bangsat. Dasar boneka cimol sia. Ngabangus ya tangkurak ka dieu sia. Teu pira aing mah teu bare sia. Aduh aing ngabangus sia anjing sok meta Oke. Oh aya goceng udud udud tangkurak. Aduh anjing sia. Kurang ngajar kunaon teh minculak itu boneka teh anjing teh. Ngabangus anjing. Ki jumur sia bangsat. Kunaon sih teh? Si Haji Arni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan dia Jumur sia. Sok jeung dewek ka dieu sia tangkurak. Cah bangsat sia nyalutak si jelema oge jelema naon si kafir sia. Aduh modar sia anjing. Cekek kok aing sia modar sia anjing sia tobat sia. Minta duit goceng ka temere tangkurak. Aduh boneka ieu boneka. Tangkurak. mana pangabuk anjing. Kemana sia anjing? Sia modar sia tangkurak. Ka dieu sia. Bandel nakal sia tangkurak pelit Haji Ani kikir aduh cek dewek oge piceun jual eta TV modar hayu digugulung tangkurak mah sia tah rasakeun tah aduh jangkengeut hampura lang euy efek hayang udud ieu teh jadi kieu dek aduh coba mun dibikeun mah eta duit goceng meureun moal kieu kejadianna euy aduh sakit nyeri angan aduh.